kumaha ya naon? Kenal kene. Kenal atuh biar aku bare rencangan terkenal. Abi besok meninggalan menyebut terusan. Kayaknya. Ingat kan Terang nomor Abi di mana? di rencangan yang nyuhun tuh. Oh. Jadi nanya naon konten? Iya we beda nuju inget gitu. Di mana ya nak? Ibu Miwe, Oh aja. Mun iya ketemuan biasa tuh tah yang pernah. Saya di sini. aya di bumi hari ribu mah. Berdamai bagaimana namanya damai. Masuk gambar juga. Di pabrik. Duh, Neng Titin. Telepon. Duh, kunaon beuteung diangkat wae. Orang tidak sebenarnya mah ingat ka Neng Titin teh. Tapi nah teu diangkat wae. Sibuk atau kumaha? Oh heueuh. Pedangan saukur teori jeung fisikna meureunnya. Jadi we beda. Ayo urang mah kieu, itu mah kitu. Meureun heueuh jelema teh milih sigana mah. Tidak teu nyaho nu sabenerna mah kumaha.
Titin dari uga milih nu mana teu apa. Tapi da urang di dia sok ingat we anggar. Hate mah anggar teu boleh dibenang di atap. Anggar aya we ingat. Keur kumaha-kumaha ge da urang sok inget anggar aya. Tapi biar ditelepon teu diangkat, pindah wae ka sawah. Pusing. Nah tadi teleponan tadi diangkat wae itu nah. Menuju Harorea mungkin menuju asa kumaha gitu. Apa abi mah kumaha gitu tah. Itu dah toko kumaha. Ahampurannya baras saur aha. Cinta mah teu cukup ku fisik sareng materi. Yo gitu. Kapan kamari pas ditanya buktina kan enak kieu. Geus kapanggih sorangan. Ya wios anu atos mah atos